ibadah wajar-wajar baik syariat bersyariat teh wajar eta teh geus kos kitu ge geus bagus jasa teh pemaksaan diri untuk sholat, pemaksaan diri untuk puasa, pemaksaan diri untuk zakat, pemaksaan diri untuk haji. Dipaksa awak orang teh jacak nafsu ba embung sholat teh dipaksa, jacak nafsu ba embung peuting hudang teh dipaksa. Henteu boga kanikmatan sholat teh henteu ngan dipaksa kos kitu ge di segi daek jeung pemaksaanana geus meunang nilai ti Gusti Allah. Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ukiyalan teman-teman dan ceritakan adana Shibli satuhuni ki Abu Bakar Shibli. Akhazahu ikum ala paing Shibli apahalun hal fi mawdi maqasabatin dalam fi mawdi maqasabatin dalam bangunan maqsabahi baqiyatun min kasabin kang ikut teteping dalam mawdi maqsabah tawi zagadari negang teteping kasab awi cek orang mah dina tempat awi desaung lah agam yang kasabin kata saking kasab kang pegadwa kasab agama magang adeg ya mau ya bagang adeg ya Shibli agama magang adeg ya Shibli alalai ada zege doma di maksabah Pada kalam dagang anjing ya gasabalai firahlihi kirijling dalam sikile ya Shibli amata magamati ya Shibli minggalika saging mengkono gomalaya pada kalat karena terkasirun minasupya bilhal teman-teman ada sabagang ada minasupya tukang datang saking ahli supi kalawan hal cerita hal dina ilmu tasawuf beda-beda tetapi jelas cek di dia inda supya tawaridun yaridu alal galbi hiji cahaya an menyorot ka jero hate min kasbi asrari zatina kabuka rahasia zat wa anwariha sakubaha kamari urang makuari teh maca Quran teh tinyaho kana rahasia Al-Quran. Urang salat tinyaho kana rahasia salat. Urang maca Bukhari ucapan Kangjeng Nabi sa Bukhari sa Muslim tinyaho kana rahasiana. Baca kitab-kitab ulama urang tinyaho kana rahasiana. Boro-boro eta urang mah dangder bage teu nyaho kana rahasiana dangder ku urang teh diala digoreng didahar teu nyaho kana hikmah jeung rahasia teh nyaho bodoh urang bodoh sangu ku urang didahar dikonsumsi tiap urang ngabutuhkeun di ane keur lapar teu nyaho kana rahasiana nyahona mun dahar seubeuh sakitu bae urang betah bodoh urang bodoh boro-boro kana hal cek ahli toriko dadaharan nuku urang didahar ge teu nyaho rahasiana penting mah urang mah ayeuna lapar dahar geus sakitu ningkat wari urang ngobrol jeung ahli kedokteran ente boga pemajikan boga kumaha ieu ente rumah tangga biasa-biasa lah biasa-biasa tau kapan jeung Habib ente punya istri hari muda-muda di mana ya biasa-biasa ada apa Bib ini anak bawa obat nih obat apa Bib gowi coba sini ke dokter atau ke Habib dulu betapa ini ramuan apa ini diramu
kencur, kunyit, kemudian sama yang pahit-pahit itu apa? Jadam dicampur sama madu, sama anak taroin pupucukan. Apa itu pucuk? Udah ente rasain aja dah. Coba diinum, barang diinum nyana sare bener. Habib kapan kesini lagi ya? Waduh, kenapa emang dengan Habib? Rindu gua sama Habib, padahal lain ke Habib nah. Lain tah. Jadi aya rindu tah janata, rindu ke Habib, ke obat. Jadi nyana teh merasakan obat nyaho rahasiana obat eta teh obat kuat. Sedengkeun emang geus rada mengpelehe. Mun teu make obat eta teh tinjuna elehan bae. Nah, nyana nyaho tah ka obat eta teh. Lamun ngeuleuh di mana bae hayang. Obat kos kitu teh geus jaho dadaekna. Tah, mun geus jaho kana rahasiana membuat satu kenikmatan rindu tanyana tah rindu. Bentar Habib batur mau obat bae. Di mana bae? Coba di kantong Habib Rozak dulu bae. Aduh. Tah, eta geus jawab rindu. Sebab aya hikmah nu terkandung di obat eta nu membuat satu kenikmatan anu luar biasa, rindunya na. Aya hiji kadaharan misalnya ieu lamun ngadahar ieu, mun ngadahar ieu puyeng ngarareueuh ieu. Bener tah? Je, coba ge. Didahar ku urang. Bener. Urang asal we deuleu obat eta, bahkan bisa neangan urang lantaran nyaho hikmahna mun ngadahar obat, mun ngadahar buah eta ngeunaheun ka dieu kada otak ieu puyeng leungit. Nyaho rahasiana urang pasti rindu. Urang pasti rindu. Jelema mabok nyana keur ngahareupan bir bintang. Waduh, di dieu ekstasi. Waduh. Inum gunanya lat, inum bir lek. Kadele tuh jelema ya dua kuari mah. Ya dua. Seri sorangan kan sering yang serikeun bawa jelema ya dua. Ngomong ke hareup ya dua cak sia ieu. Jadi terus leng perasaan teh damai jana teh naon nu datangkannya perasaan ngusapannya na pamajikannya nu hideung kadeleuna putih padahal mah pendek kadeleuna jangkung padahal mah teu mandi ka ambeuna seungit atuh edan jinganan tuh eta nyaho nyana ekstasi teh seperti eta leng sanajan nyana di jero kamar sanajan manehanana teh kitu cicing bae tapi seakan-akan menjadi surga. 1 hari 2 hari 3 hari seminggu lah beak geus tah daya tahan ekstasi teh mun hiji seminggu beak tah isukna neangan duit teh hayang meuli ekstasi kudu memang aya hal asup ka dirina nikmat jasa. Oh, dijual motor jang meuli ekstasi. Beak motor dijual mobil. Jual kabeh pamajikan jeung anak demo tetep bae, meuli bae. Teu didengi pamajikan jeung anak babaturanana dikumpulkeun nyana, dimusyawarahkeun supaya ulah beli obat eta tetep bae malah nyana dakwah. Iya sia ka aing ngaulah-ulah koski karasa ku sia tah lamun sia nginung ngeunaheun ge. Ulah sok ka aing ulah-ulan bere anakna hiji teh mulai geus cak anakna jauh bah. Urang ngadar ekstasi berjamaah ya. Demo kabehan demo tinggal imah hiji-hijina nu dihuni kunyana jeung pamajikan jeung keluarga demi kenikmatan ekstasi jual bae terlantar elos kabehan jelema. Gitulah mabok ekstasi encan deh opium. Leuwih keras deui opium mah tuh. Masya Allah. Ditambah deui lamun ku heroin. Wah, eta mah luar biasa teh mah tuh. Disuntikeun ka dieu teh seri sorangan. Ju edan. Sia nu edan. Edan kabehan. Morfin ku ari mah set.
sedot di dia getih geus belah dia di dia setambah disuntikan morfina disedot nikmat nyana ngadahar getihnya seakan-akan aya di angkasa. Silakan ge coba rasakeun. Di goblok boleh ditahan. Iyalah jalma nu mantak mabok kakara kubir bae ge bir teh paling rendah. Daya hayalna paling rendah geus bebeakan jelema. Lamun jelema geus nginum bir 1 sloki, 2 sloki, 3 sloki. Terus goyang di dinya tah. Naon gara sinden. Atuh duit ditenden di dia bener kan, Beb? Disungut kan, Beb? Ulah bener-bener ya osok bantu. Eta jawara teh kos gara itu ngigelna poho. Jalamun normal mah moal naik. Aju eta teh bujur sinden teh aduh panondari. Tarolol jasa. Aduh digeplok eta ku duit 5 juta. Poho di imah mah pamajikan jeung anak cerik tapi jada hiburan ngaranna. Menang ngejual motor isukan aya deui keliningan aya deui sinden di itu jual deui kabeh geus lantaran kadeda loba dikawin ku nyana sinden bari mabok beak bae geus kabeh eta kakarak bir encan ekstasi encan magadon encan deui rahib encan deui heroin encan deui afium encan deui naon deui tah ngaranna loba jasa tah geus sekarang itu di Indonesia teh loba jasa encan ganja macem-macem eta teh leng ayeuna teh aya satu kenikmatan sehingga poho di demo ku pamajikan jeung anak atuh sabodo teuing. Nah, Roy Martin bintang film ternama di Indonesia hampir masuk internasional. Begitu banana masuk ke dunia narkotika. Terus jangan ekstasi tangkap keluar deui malah jadi bos nanyana tangkap deui malah nikmat nyana malah di jero sel nyana teh mohon ke polisi dicarekan dibere polisina keur babarengan nya polisi babarengan ngagele di jero jeung polisi atuh polisi dah wae tolol teh eta emang tolol kabehan. Ya moal bisa lamun teu kerja sama jeung polisi mah di jero ngagele. Di jero ngaektasi atuh berarti kan eta pan lawangna jadi jaga ku polisi tapi pan di jero nya bisa jualan. Roy Martin eta Masya Allah luar biasa nu kamari teh nu awewe teh urang Tangerang sakar ngaranna. Tuh pan sia nyaho bae jarima tegala. Aduh aing gua. Dasar kerja sama jeung sia beureun. Asal ngaranna memang serboh eta. Dikotakeun jadi jarima. Akurnya sebab jarima teh dosa sebenarnya maknana. Tah, eta teh geus kos kitu keluar jadi bos. Nah, encan nu kamari nu urang luar negeri datang aju menang grasi teh sakar ngaranna? Boleh sebutkeun. Allah ya Rabbi. Kitulah di Indonesia tah. Asal geus asup ka dinya atuh geus carang anu cager carang mun lain dibere hidayah mah ku geus kembali deui ka hidayah tah terserah Allah. Tah ieu keur carita dunia raradutan oper. Jadi hayang ngeunah jalan pintas padahal nu ngeunah asli kan kieu. Urang boga pamajikan sedeng lah. Joreh henteu tapi geulis sedeng. Ya sedeng ya sedeng. Jadi artinya sedang teh kieu dideuleu ku nyana teh merenah. Sedang makana naon rapi jelema seungit bae kanyana sopan bae diajak tarung jam sabaraha oke bae. Eta kan ngaranna satu kenikmatan. Eta mah langgeng tah wajar engke ngeunah nikmat tamata kos kitu tah imah tangga. Artina imah weweg atuh cek urang wetan mah imah pageuh pamajikan carang reuneuh kemudian atuh kitu duit barareutuh bae ngeunah eta kos gara itu tah jadi ngeunah nikmat rumah tangga teh tah terus sabaraha taun bage aya dina kanikmatan eta kanikmatan sanajan kanikmatan majazi di Indonesia di dunia geus sedeng tah kuari mah pake jalan pintas nya teh hayang serba oper ngeunahna teh hayang leuwih pakailah narkotik seperti eta teh nikmat oper kuari ibadah wajar-wajar bae syariat bersyariat teh wajar eta teh geus kos kitu ge geus bagus jasa teh
pemaksaan diri untuk sholat, pemaksaan diri untuk puasa, pemaksaan diri untuk zakat, pemaksaan diri untuk haji. Dipaksa awak orang teh jacak nafsu mah embung sholat teh dipaksa, jacak nafsu mah embung peuting hudang teh dipaksa. Henteu boga kanikmatan sholat teh henteu ngan dipaksa. Kos kitu ge di segi daek jeung pamaksaanana geus meunang nilai ti Gusti Allah. Geus meunang nilai ti Gusti Allah. Eta nu bari asa biasa kuari mah hayang leuwih. Hayang leuwih. Maka jalan pintas thariqah ngaranna. Ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk, ninggalkeun nafsu, ninggalkeun setan. Make cara tertentu anu geus dikemas ku ahli thariqah. Mulai diawali ku tobat kadituna, kemudian kitu kona syukur terus datang ka ridho, datang ka sagagala teh geus dina ridho Allah bae kabeh ge nu Allah ieu geus dipasrahkeun ka Gusti Allah. Ku ari mah salat teh salat geus henteu dipaksa, hayang sorangan ngeunaheun salat teh. Ngeunaheun nikmat salat teh nikmat hese nyaritakeunna maca Allahu Akbar ngeunaheun, maca kalam ilahi teh ngeunah teh lain ngeunah cara kadaran sabulu-bulu lantaran nu maca kalam ilahi mah ruh, ku ari ruhna geus diurus ngeunaheun. Maca Quran teh nikmat geus henteu aya target tamat, geus kos kitu mah nu penting mah nikmat jasa sakumaha ektasi tadi. Ngeunaheun jasanya na bismillahirrahmanirrahim. Ngarasakeun heula bismillah kebal. Nikmat ngeunaheun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngeunaheun awak ngarasa ngeunaheun. Kebal. Ditiku pemajikan apa nu di majar hees. Je, tak haji orang ngubutan. Paingan. Lain gegara sakit nikmat. Entah ya target datang kagak entah. Ku ngarimatan pad itu maksudnya maca Quran hayang usul ilallah ku ari geus usul ka Allah atuh geus ngeunaheun. Cara maca Quran cara. Naon bae nu kadeuleu jadi kanikmatan, naon bae nu kadenge lantaran asati Allah jadi kanikmatan. Naon bae nu kunyana dibaca jadi kanikmatan geus jana mah embung ngobrol-ngobrol nu karari tembung nya mah geus mu kajian disebut nu edan. Kajian teh aing mah sebab boga kanikmatan. Geus baju tilok diseseh nya mah awakna geus tilok dipandian dahar kumaha sakapanggihna bae. Geus bae geus ka Allah bae. Madzub ngaranna. Madzub teh perasaan ditarik di ka Allahkeun. Madzub teh kos kitu teh kang den tarik rasane maring Allah. Jadi geus eueuh rasa dunia. Geus eueuh rasa dunia. Aya geus Habib sok mamadzuban. Waalaikumsalam. Oh Kiai, ini anak bawa yang madzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini. Jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama Kiai aja. Madzubnya hilang atuh kali. Bukan begitu Kiai. Ini mah luar biasa ini mah jarang ini mau kesini nih. Ini madzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cenah ini. Pan madzub sih begitu. Madzub makan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Ini madzub blon ya kajajadan ya. Habib tinggal Habib penipuan ya. Tak eta kos cara itu teh dijadikan ke usaha. Kabatur sia ngamadzub-madzub ka aing ngadu madzub sia jeung aing. Naon sebabna atuh aing teh sia henteu. Atuh kalau tujuanna. Ulah sok ngaku-ngaku madzub sia di aing mah dahar sia tah saker seseubeuna. Ngarokok sia seseubeuna ngarokok bae ko yang madzub ngerokok ya. Blon. Keur nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula datang marhaba bae sebaran 700. Stop. Sakulah. Wah kan ente nyetop lagi marhaba. Marhaba gua tiap Jumat di si marhaba. Nggak disuruh nggak apa marhaba penghinaan terhadap Kanjeng Nabi diuknya na. Oh Kiai nggak menghargai sama Kanjeng Nabi, lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai Kanjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan. Menang saminggu ditangkap orang maling TV di pasar Kemis tangkorak sia merentah dicarekan gua kalau di dia tak marhaba nggak usah marhaba namu aja. Dites kukula lamun benernya naon ngagungkeun ka Kanjeng Nabi boga tingkah anu beda. Nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae. Maning cara abi berojak bae kos kitunya nama jelema lain jin lain.
sakit gitu na bae atuh nya mah ieu teu tenang bae ngarokok atuh salah aja atuh ieu teu kumaha nya bae geus cenah dunia nu nyana eta panjana mah naik mobil ge rek bayar jeung nyana atuh kalem bae nya mah kenek ge sieun ka Habib Rozak Habib Rozak naik mobil ke Jakarta kenek teu daekeun menta lain hebat Habib Rozak lah sieun pajar pajar ti Gunung Garang turun Masya Allah biasa bae sih biasa deuh kadeuleu ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan manda kuari kajahoan aya nu di Pasir Gadung nipu Habib aya nu di Ciku babaya ka kula aya ustad boga HP hiji-hijina boga duit sakitu dipenta ku Habib dipaksa dari ti Jakarta cenah Habibnya buang kawarang merentah Habib aya nang HP aya tah ustad anu HP-na dicokot ku ari cerik bae coba pengkhianatan mah eta kos kitu nah naonan eta ku ari ngaji ustadna sial aing tah cenah atuh biasa bae pada sukuda ieu tuh jelema kuari geus datang ieu ka usul ilallah geus nyaho kana rasana salat geus nyaho kana rasana maca Quran geus nyaho kana rasana mutolaah kuari mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina teuk datang ka eureun bae ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwi tiga nikmat jasa nu dihandap acung-acungan paneta batak abi badilok angge salat tahajud na asal ngacung nu handap milu ngacung aduh ya Allah ya Rabbi sebab berat geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur salat teh lain cara salat batur aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana begitu dibere obat kuat batur mah teu akur tapi kanyana mah akur nanyakeun deui aya deui kopi celeng tah eta ge sarua beuli tah kopi ceng kula ge nyaho ngaran teu nyarupa eta tah eta teh cenah asal geus gadahar eta bae eta henteu eureun 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah teu bareres jasa ieu nagara jadi kos karar ieu tah nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatan atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge pohonya na aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada itu di mana itu di Sukabumi ini jam berapa ini jam 5 iya dah udah ntar saya kesana tuh kemalaman biarinlah kemalaman juga demi celeng teh hujan teh Jawa gitu terus bae lawan sabab da aya hiji kanikmatan diburu ku nyana salat teh salat hiji kanikmatan bagi nyana nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah hiji-hijina gerakan nyaho rahasiana hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah berarti dibere hal ku Gusti Allah iyalah tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrarizat atuh geus geuna salat ya Allahu Akbar grokeun ge grokeun teu daekeun kita eureun salat tak moal daekeun tah kijuret de kijuret makna ge datang ka greget makna ieu kijuret teu daek digerokeun ge kitu Allahu Akbar geus ti kumaha ge Allahu Akbar geus geunaheun jasa digerokeun ieu emak ye nyana andahan ka Gusti emak Gusti abdi maning ka Gusti apa maning ka emak ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajib pangkudulah abdi mendek salat Allahu Akbar emak nyana teh pan jago jasa pikihna digerokeun ku ibuna nyahoan mun teu nembalan doraka mun henteu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kajeun doraka ge sarua jeung kitu pat tetep Allahu Akbar teh tibalah sumpah makna ulah ka dipaehan tah anak aing ngaran jured lamun can kena fitnah tuh doa ibu pan luar biasa pan ulah sembarangan mantap naik mobil teh kudu make doa ibu engkena bahagia kadituna merdeka engke kadituna ngeunaheun aju ka kulona naik abah di budi kaditu dedi aduh teu beres jasa tah ieu geus dibere hal
nikmat salat nu maca aya jelema maca Quran teu eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan entah ya target tamat Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang balik deui nyaho bisa eta doang Bismillahirrahmanirrahim tapi nikmat lain deui kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda urang ka Mekah hiji jelema diuk bae atau salat kanyahoan atau urang ka makam di mana ye di Ampel atau Ampel mah hese lah teu kanyahoan jakos kitu teh sibuk atau di Cirebon atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik bae ku urang beda babacaanana kitu tingkahna terus bangun teu mireungeun teh bangun teu mireungeun ka situasi nyana bae boga kanikmatan manan kitu ge nyana bae set mun zikir-zikir bae tapi beunta biasa teh ke dihilingkeun hiling biasa ngan hajuder deui bangun berarti beda ieu kajeun kumaha ge di mana bae kobot terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teh salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh kaciri bae boga rasa teh nu kos kitu teh kebal-kebal mah embung tah di nu kos kitu ge embung di tengah embung lah mending jauh bae di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung kajeun teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabayatullah mah di deukeutan kitu ge aya hatana ka imah maka imah bae aya hatana di imah mah tadi sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kitu potongan sekupi kitu gol kari mah urang mah eta datang nikmat penting udangnya najem satu nikmat jasa ieu tahajud kabayang ku nyana rada loba ieu bakal ieu tahajud ngeunaheun jasa pemikiran nyana kos kitu udang jam hiji teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasa ieu urang mah lain ban udang yo karek jam hiji atuh angel mah bisa hes deui ieu mah beda kan pemikiranana begitu hudang jeung opat nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asana aing ieu tah kos itu pikir nikmat asana mun maca Quran berjuz-juz ngeunah ieu atawa kan nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenalan ku hal hese atuh deuk dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanyana sebab teu bisa ditotor ku urang rasanyana nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung teuting teh jana mah ngeunah bae geuring jeung sehat teh nya mah nikmat bae geus teu katotor ku urang nah ieu lah dongeng aya hiji jelema anu geus tarajangan kadatangan ku hal ngaranna Abu Bakar Shibli nu kamari kula zarah ka ditu nu di luhurna mah beak urut perang acak-acakan tapi eta bakom Abu Bakar Shibli mah pohara jasa artina biasa bae sub ka jero diisna masyaallah lahirnya na tahun 330 belah ditu jasa 330 Abu Bakar Shibli nah iyalah Syekh Abu Bakar Shibli jada teh boga muridna teh kira-kira Imam Junaidil Baghdadi ambo tah boga muridna bisa hiber atau sedang di urang atuh guruna Golkar kabupaten boga murid Golkar kecamatan tuh sedang pas sama kos gitu mah Abu Bakar Shibli boga murid Imam Junaidil Baghdadi boga murid ngaranna Sasiri Sikti boga murid ngaranna Makrufil Qurhi eta barari sahiber kabeh iyalah Abu Bakar Shibli nya nama salila hirupna bogana serba hiji bae sorban hiji baju hiji carana hiji sendal hiji leuwih ti hiji cak yalla lain ari sorga
Abi boga 3 kos kitu Imam Abu Bakar Shibli ya Allah nya nama terus bae dagang teureun-eureun Abu Bakar Shibli koboker ngora nama di negeri Baghdad lahir di Baghdad ya nama lahir di Baghdad wa ansa bi Baghdad ngan belabah lemburna keur lahir mah terus nama ka kota terus boga toko kemudian yana terus bae dagang ngan nu dibawa ka imah mah eta duit jang kebutuhan pamajikan jeung anak doang sesana hasil dagang teu pernah dibawa ka imah disedekahkeun dijalankan ulah wakana naon etana bae tuturkeun etana bae eta tuturkeun tah moal aya hiji-hiji acan ku ari mah percis Kangjeng Nabi muntas gariung di mana-mana ta eta teh memeh dibawa ka imah dibagikeun heula ka santrina Abu Hurairah nu sok mapagna dibagikeun jadi berkat teh carang dibawa ka imah ngan kabutuhan jang pamajikan doang coba jangan kieu nu kitu boro-boro kitu puguh tidak dibagikeun henteu mah bagikeun bae teh jang kiai anu kiai atuh jang tetangga dicokotan deui kunyana duit sholawatna blon teh nah indek nuturkeun Imam Abu Bakar sih moal katuturkeun geus urang mah cinta bae lah cinta tapi aya bae lalauna nu nuturkeun mah teu 100% ge atuh 50 henteu dina jihad eta na ge jihad naonna sajihad bae ka kumaha tah Abu Bakar Shibli begitu banehanana dibere hal ku Gusti Allah nyana henteu pernah hudang kieu salat ge henteu pernah hudang embung bareng ku nikmat-nikmatna diuk bae nyana teh molotot bae Abu Bakar Shibli teh ngeunah amat sakana pohara kangeunaan teh asa bareng jeung Allah dunia geus teu kadeuleu ku nyana kededengian kabeh nu aya nu kadeuleu ku nyana zikir ngeuleuh naon bae nyebut Allah ngadengen naon bae Allah kadengena geus aya di tengah-tengah Allah bae iyalah nyana teh keur dibukakeun ku Gusti Allah rahasia zat Allah eta teh geus datang ka rahasia zat mah geus datang ka rahasia zat eta geus kaliwatan asma jeung sifat ai kakarak datang ka asma jeung sifat bae ieu teh encan ekstasi bae ekstasi leuleutikan lah aya nu ekstasi ge tina asma Allah aya tina sifat Allah ngan eta teh encan datang ka zat mah teu diangkat jadi kutub mun geus ekstasina dina zat Allah kutub karang jadi eueuh nu diangkat jadi kutub lamun encan asrori zat lamun geus datang ka kasfiasori zat kakarang jadi kutub ai sifat bahkan urang ge bisa diraba-raba kebal ke di zikiran diraba aya setik net bae asa didengekeun sifat manjing tah ka urang asa dideleukeun aya tah ka urang ge aya neran setik asal diondang bae ku kegol kareueuh deui sifat afal Allah aya kadang-kadang afal Allah wallahu khalaqakum bima ta'malu wa ma ta'malun Allah teh ngadamel aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun kabeh urangna didamel ku Allah pagawean urangna ge didamel ku Allah ditapakuran ku urang di muraqabahan ji atuh diuk urang teh pagawean Allah ji atuh nangtung urang pagawean Allah ji atuh babacaan urang pagawean Allah nu kaluar ti pagawean Allah atuh berarti aing teh bareng jeung Allah ieu mah keur carita sungut ku ari diasupkeun ka jero hate melalui tapakur jeung muraqabah bakal nempel jadi urang ku carana tapi urang ulah sembarang ieu mah keur carita bae ka dieu mah kitu deui edan sia ulah ieu mah keur dongeng doang ieu mah keur dongeng apal Allah engkeuna bakal karasa mun teu meunang urang kikituan sorangan ku ari teu meunang eueuh nu nuduhkeun ieu mah keur carita surah urang kikituan sorangan encan datang urang make la ilaha illallah lama budak bihakin ku ari kos kitu atau edan mungkin laki bae ditanya ke pemajikan kaje eta dia bae jeung Allah ieu keur diuk jeung Allah puguh eta dihareup kopi eta lain kopi Allah ieu pan di cenah salaki barang ngaji di Cilongok jadi kieu asana meureun ngajina lain kaki uci ka Habib Rojak meureun ieu mah ya jadi ka bawa edan temenang zikir eta teu meunang kadinya lain awahan lain ke pindah zikir meunang ke dibere tah kieu kakara karasa ngeuna mah tah kadituna embung caramah embung bergaul embung
emang kurang nyawa kaganjaran nyawa naing siapa kombung geus sama sia bae hese nyerangkeun anak kunaon sih segala ngariung segala bergaul embung bae ieu mah embung ye eta batur tadi urusan kajeun aya kana nu ngurusan ieu emang kunaon sia mama nyaho kurang aya hiji kanikmatan mun diuk teh geuna aya kopi susu aya rokok aduh ngomong ke mana hate ka mana tamal ka udah atuh sebab eta mah hese dijabarkeun anak sebabnya na ngujina sakieu ka ditu ngaji ganjarana hiji dibayar 10 paling ge meureun dibere berkat lah kan sakitu da tapi perasaan aing jeung Allah keur ngeunaheun jasa ngeunaheun nikmat jasa maca Quran lain maca kitab lain nyanangan diuk bae dina kursi tapi ibadah nu teu kanyawan ku batur keur ngarasakeun hal nu datang ka jero hate nikmat padahal mah hal eta teh mungkin dina asma mungkin dina sifat mungkin dina apal encan datang kana zat mah jeung cara nu datang aya nu diangkat jadi kutub mah tapi dibere dina apal asma atau sifat ge geus ngeunaheunana luar biasa nikmat hese nyaritakeun eta kanikmatan eta nah engke sanajan digeleng ku kareta ge moal nyeri pae mah pae sing ada bahasa pajar moal pae deui ngeunaheun aya gempa tibalik atuh ngeunaheun wae nah ieu udah didongengkeun Abu Bakar Syibli ngan waktuna habis wallahu a'lam bishawab.